Bismillahirrohmanirrohim. Wayabtulu sareng batal biha kusabab murtad atau napi kusabab riddah naon syaumuhu puasana si jalma wa tayammumuhu sareng tayamumna jalma wa nikahuhu sareng nikahna jalma qoblad dukhuli dina samemeh diduhul atanapi dijima wa kaza sareng nyakitu deui batal ba'dahu dina sabana diduhul dijima illam yaud lamun tebalik deui eta jalma ilal islami kana Islam pil iddati dina zaman idah waktu idah wala yasihhu sareng henteu sah naon aqdu nikahihi akad nikahna jalma wa tahrumu sareng haram naon dabihatuhu pepencitanana jalma wala yarisu sareng teu bisa ngawarisi jalma wala yurosu sareng teu bisa nampa waris itu si jalma wala yushalla sareng ulah disolatan saha alaihi itu jalma wala yugsalu sareng ulah diadusan si jalma wala yukfanu sareng ulah dibungkus itu si jalma wala yudfanu sareng ulah dikubur itu si jalma wa maluhu sareng ari hartana itu si jalma feun eta teh harta pe hartosna milik Islam dina ieu pasal masih ngalajengkeun di mana-mana jalma ngalaksanakeun pamurtadan mangka kudu gura-giru balik deui kana Islam anu sehingga ku ayana eta jalma murtad wayab tulu biha saumuhu batal kusabab murtad naon saumuhu puasana teh jalma dina bulan puasa manehanana murtad maklum bulan puasa keur seueur kaproyogian seueur itu gitu na tuang hayang raos anggoan hoyong sae manehanana panik gitunya puyeng nepi ka saumpamakan aya beja we cenah lamun hayang boga duit mah nyembah kana tapekong atanapi kana tangkal kai atanapi nyembah ka pakuburan gitu nya. Tah mane keur puasa mangka puasana eta teh batal ku ayana murtad. Wa tayammumuhu sareng tayamumna jalma. Anjeunna teh jalma nu murtad teh galuh abdasna teh ku ngaladang tayamum mangka saentosna tayamum manehanana murtad bade murtad patekadan pagawean atanapi ucapan seperti kamana keur tayamum ka jalma nyebutkeun si Yahudi gitu nya si kafir atanapi ka sato si anjing gitu nya tah tayamumna teh batal gitu. Kumaha lamun jalma geus rumah tangga murtad bade murtad pategadan pagawean ucapan wa nikahuhu sareng ari nikahna jalma anu murtad qabla duhuli dina samemeh diduhul dina samemeh dijima berarti maksudna anyar keneh nikahna teh tadi gitunya tenepi nya enjing-enjing palolohor da
murtad teu can dikantos diduhul teu can kantos dijima eta istrina teh maka eta nikahna teh teu sah kitunya atanapi batal illam yaud ilal islam fil iddah lamun teu guragiru balik deui kana Islam fil iddati dina sajero waktu iddah. Jadi ari waktosna iddah teh kan 3 sucian gitunya alias 3 sasi gitunya 3 sasi 10 dinten aya 3 sasi nuhun geri iddah. Jadi dina salebat 3 sasi manehanana terus murtad mangka nikahna teh batal itu batal sok sanajan ada can pernah dijima cenah istrina oge sami kumaha lamun tos dijima ayeuna wa kadza jeung nya kitu deui batal ba'dahu dina sabadana dijima illam yaud ilal islam bil iddah lamun deguragiru deui balik kana Islam fil iddati dina sajaro zaman iddah. Hari iddah teh ya 2 rupi nya ya 3 rupi. Aya iddah ditolak mangka iddahna teh 3 sasi upami iddah dikantunkeun pupus mah sabaraha teh nya 4 sasi 10 dinten kitu nya. Upami anu ditolakna nalika nuju hamil nalika nuju hamil mah iddahna teh dugikeun ka mana dugikeun ka lahir kitanya 3 rupi gitu dina iddah ngan karunya we lamun keur hamil gitunya ditolak asa teuing-teuing gitunya gitu ari geus melelung gitunya dipiceun gitunya ngan iddahna deukeut eta mah dugikeun ka lahir bikin kalahir wala yasihu sareng teu sah naon akdu nikahihi akad nikahna eta jalma ieu mah teu acan nikah kitunya tuluy manehna terek akad nikah itu bari kayaan manehna murtad keneh wala yasihu akdun nikahihi teu sah akad nikahna eta jalma rek diakadan teu sah sabab upami Islam jeung Islam mangka disyaratkeun kudu Islam kudu bisa ngucapkeun 2 kalimat syahadat. Salajengna deui wa tahrumu sareng haram naon dabihatuhu pepencitanana si murtad. Jalma anu murtad haram mencitna teh pepencitanana maka upami haram pepencitanana berarti karena daging nage gitunya dituang ku urang banginan teu sah gitunya teu kengeng manawi upami miwarang puncit kasato maksudna mencit gini kadah kajalmi anu adalah we gitunya anu kapercanten gitunya kapercanten dabihatu wala yarisu sareng teu bisa ngawaris wala yurosu sareng teu bisa nampa waris dunya ku ayana murtad mah margi kahalangna waris teh di antawisna hiji ku beda agama teh nya saumpamakan urang teh rumah tangga boga non gaduh putra 2 atanapi 3 kabeneran gitunya anu hiji mah kupur gitunya kupur anu hiji mah tah anu hiji mah henteu sah dibere waris anu 2 mah bisa dasa agama sareng ibu ramana jadi lamun misah agama beda agama henteu sah nampa waris jeung teu sah non ngawaris gitunya termasuk ngawaris salajengna deui anu kahalangna nampa waris teh nyaeta hiji beda agama 2 ku ayana maihan eta mah maihanana mutlak bade langsung ku tangan nana nyalira
napi muruhkeun ka batur eta teu hak diwaris. Contohna teh sangkan tereh turun gitunya barang anu jadi kolot kolot nanti dipaehan gitunya dibunuh, justru itu kalah ngahalang karena waris itu bisa diwaris gitu. Mata lamun aya sa ibu saramate opatan saumamakan tanu saurang maehan bapak tanu saurang matong dibere waris bunga nangis maehan bapakna sabab ku ayana maehan sifat waris kahijab begitunya kahijab gitunya men eta ku anjeunana atanapi muruhkeun ka batur lain pang muruhkeun gitunya pang muruhkeun naon muruhkeun ka maneh pang maehankeun bapak uing nya ame tere turun gitu sawahna tanapi perusahaanna ka kuring nah justru kalah teu bisa nampa waris malihan mah kieu ku atina nu langkung apik mah cenah numutkeun salah sawios para ulama upami urang di bumi gitunya urang teh di bumi tuluy ti luar teh tina pintu teh aya nu assalamualaikum gitunya taras panto teh dibukakeun mukakeunna disakalikeun atau nu ti pipina teh langsung ti jongjolong ari sugan lain bapana teh bapana ti jongjolong yang nolonyong itu tarangna saumpamakan nubruk tihang nepi ka maot teu hak nampa waris eta ya syariat manehanana etanya maotna anu jadi bapa syariat kumaha gagabah mukakeun pantoan gitu mukakeun jadi sauna mohon mutlak bade ngahaja bade teu dihaja gitunya kahalang bab waris ku ayana maot gitunya eta nu megatkeun kana waris itunya di antawisna beda agama oge beda turunan puguhun eta mah beda turunan teu hak nampa waris lajeng kusabab maot eta teu nampa bisa waris wala yarisu wala yurosu malihan mah ngan ieu mah naon teh kitunya banget pisan gitunya banget pisan numutkeun salah sawios ulama mah wala yusholla alaihi jalma anu murtad mah ulah dipae naon ulah disolatan wala yugsalu ulah diadusan wala yupanu ulah dibungkusan wala yudpanu ulah dibungkusan yudpanu dikubur gitunya ya mah keras ya mah ya keras geser keras ya mah nya nanging aya anu berpendapat acenah anu kupur mah seperti nu kupur teh anu gantung diri teh termasuk orang kupur murtad gitunya teh teh cenah teu kedah disolatan teu kedah diadusan gitunya langsung we ruang gitunya ngan di ruangna cenah ulah dina pakuburan jalma muslim gitunya pisahkeun gitunya pisahkeun gitu. Kumaha lamun boga harta wa maluhu sareng ari hartana eta si muslim teh peun eta teh harta pe namina hartosna harta pe teh pasihkeun we cenah ka agama Islam dipake ngabangun naon kepentingan Islam hartana nu murtad ieu mah banget gitunya da pendapat salah sawiosna ulama cenah asok salatan we itunya adusan bungkusan gitunya kubur gitu pendapat ngan anu nu keras nama gitunya tong disolatan tong diadusan tong dibungkus tong di ruang kamana palidkeun cenah alungkeun ka laut alungkeun ka laut sadaqallahul adzim.